Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi qaddara alaina ma Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, baligna ya Allah bi rahmatika wa lutfika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli haruna akhi usdud bihi ajri wa asrikhu fi amri kainu sabihaka kasiro wa nadhkuraka kasiro innaka kunta bina basiro. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa ba'du ayyuhal ajirun usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil puji nu paranti anu janten panghias aji mangga urang sami-sami sanggakeun ka adat ilahi. Puja anu parantos biasa anu parantos janten panghias rasa sadayana urang sanggakeun bae ka adat Allah nu maha kawasa. Menit paciwit-ciwit jam paantai-antai teh poe pageye-geye berang teu keuyeung penting teu cicing. Takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disingar, manusia sadayana oge anu kumolongan di alam dunia ti maseukeun komoklik ti kulon ka wetan, ti wetan ka kulon, ti kidul ka kaler. Kade ulah semboga rasa gagah perkasa, ulah semboga rasa jago, ulah semboga rasa diri teh anu pangangkut jeung kumpuh. Kajaba Allah nu maha wicita nu mawi dihadirkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina ieu kesempatan majelis tali mulia tur dimulyakeun ku agung-agung diagungkeun ku Allah. Urang-urang sadayana mintonkeun perasaan sareng rasa kaanna katarahu pailam takun tarahu painahu yaroka. Sing boga rasa cicing di ieu tempat ayeuna
tiasa ningali kadat Allah ku paminta tiasa urang ngararaoskeun asa ditingali ku Gusti Allah. Urang ngaduangeun ka Allah Subhanahu wa taala anu kahiji pangersa Abah Asep di dieu sing rasehat walafiat. Ulah wargina sing sejahtera sagala rupina mamaksa dan sing dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Margi di belakang anjeunna aya karuhun anu parantos ngararantunkeun ibu lamana sareng saudara-saudarana entong ragu tong mangmang aminan ku sadayana da ku simkuring oge sadayana bakal kaduakeun mudah-mudahan di alam barjahna kenging barokah sareng ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna para hadirin sadayana termasuk MC anu kasep anu bodas kopiahna kurang doakeun lamun teh acan gaduh bojo sing enggal bojo lamun geus gaduh bojo mudah-mudahan sing gaduh turunan. Lamun teh acan gaduh turunan ya mudah-mudahan we enggal deui nikah. Ame gaduh turunan. Para tokoh, para kiai, para MUI, alhamdulillah jasa petang penak deui tepang di sareng simkuring duka sabar hasaki sareng taun nama henteu pendak deui sareng simkuring ayeuna pendak deui alhamdulillah. Rek didoakeun ku simkuring mudah-mudahan sing panjang yusa sehat sadayana termasuk sadayana ibu-ibu oge anu araya di dieu halaladir sing panjang yusa sarehat halal rezeki tapi dengan catatan sing garatos ibadah sabab lamun marenang rezeki ti Allah teras tadi pakai ibadah eta teh hukumna istidrak bageun panyungkut ti Allah mata ti abdi mah sok aya anu kieu akan daripada salat teh dibere rezeki mending tara salat dibere rezeki aing gitu. Duh itu jalma tara salat tara ibadah tara ngaji tara riung mungkulung dina hahade anjeun batur tara nyen hade tapi rezekina kalakar naik abdi nu sok tahajud duha salat naon bae dilaksanakeun nepi ka hajat 4 rakaat anger we ngabayeunya cek eta jalmi akan asa mending geuning kawan burutan batur mending tong salat tapi beungan daripada salat kalah fakir ari ece jeung engkang sadayana di marana huntu teh asa ngarareunah teh nyararikna gagabah da urang mah udagan teh lain masalah loba rezeki lain masalah dunia lain masalah nanaon nu diudag urang teh salamat dunia tah aya kahirupan anu kelak di akhirat anu moal balik deui ka alam sok tah anu balik ka akhirat balik di ka dunia tah aya lain aya nu balik deui ka alam dunia simkuring mendakan dina katerangan manawi tercatat sareng tercatat dina hiji katerangan aya ahli kubur balik ka alam dunia tapi tetep balik di ka kubur hiji dina poena nid bisi gaduh rama ibu meninggal dunia caroge bojo meninggal dunia sareng dulur-dulur anu tos ngarantunkeun eta poe ieu datang kana babanci kurang tingali ta urusanana teh kadeuleu urusanana teh kating nya da atuh mata oge urang teh ulah naon tah ulah dugi ka panon batin teh teu terang da terang ge simkuring uning jiga nu apal panaya coretna mataku coret katingali sarerean nu ala diri teh sadayana mah hoyong apal jadi ngingging ka dieu teh hayang nyaho hayang terang ngan teh sakabeh ayeuna terang kedah terang anu kira-kira teu perlu terang mah tong terang tos anu kahiji balik deui bisi pajarkeun ahli kubur atanapi nu aya di kubur teu balik deui ka dunia eta teh aya dina poe lebaran bapak mah caroge bojo dina bebanjing ala abwabihim dina pantona cicing bisa dikaroskeun kekeuna naon maksudna kitu anu kadua dina tanggal 10 Muharram anu katilu poe Jumaah awal Rajab anu kaopat dina malam nisfu anu kalimana poe Jumaah eta dina poe Jumaah ahli kubur datang dina babanci caricingna kan sur pangarsa tadi da teu katingali heueuh teu katingali da lamun katingali mah ahli kubur ngajentul dina babanci jago lamun teu lupa
Eta teh ku Allah ngahaja. Dalamun katingali mah boro-boro ayeuna cenah. Kitu sanajan ayeuna nyata oge jago lamun kuat. Kim kuring tiap malam Jumat ngaji ka Cijeruk eta dina palebah sakola geuning aya kuburan di dieu. Ye, ku sabab teh bere nyaho lempeng we. Ngaji kuring mah lamun ngaliwat ka kuburan, hiji assalamualaikum ya ahlal kubur ngantara aya nu nemalan. Cobaan mangarasa assalamualaikum ya ahlal kubur kalau di kalubur aya nu nemalan. Kaya itibar ke sim kuring malamun urang dia sim kuring ayeuna calap teh ditanemalan angap we ahli. Kudu hoyong mulak wali sama. Aya geuningan ajengan tiap assalamualaikum teh ditemalan hayang sakali deui. Tah eta teh can itibar mata hiji nu kaduana can biasa da sim kuring malamun ngaliwat ka kuburan teh assalamualaikum ya ahlal kubur Allahumma qbil lahum warhamhum wa bihim apa naon pang naki kituan ame teh ngajol kana jog pancara dicing da dibere hadiah ai jelema dibere hadiah kan rarek sareng oke dan untuk anu rarecok teh teh dibere hadiah nya kitu ahli kubur ge cara dicing dibere hadiah mata poe Jumaah teh ye hampura poe Jumaah teh aya eta teh dina babanjing cara dicing siang oge poe bahasana ge ari poe mah siang kumaha cek eta dina katerangan rek naon atuh mah teh rek naon bapak teh rek taroh amu minta kaulah jeung ka asih ka ahli duniana ka ahli warisna sok atuh pangnyodakohankeun abdi teh walau lukmatan sanajan sagaganti sanajan sahuapan amaruk teu marenta ahli kubur teh dari ieu dikubur teh ulah sok gampangkeun jeung ieu mangagantung maneh sagala gara-gara hutang teu kabayar dar kalakang ngagantung kamaruk modar teh selesai tina hutang diudak malah mah hutang mah matak pidato ge dina luhur kuburan bisi mah boga hutang bisi mah boga hutang sok sumping hapala putrana padahal lalu patan barudak teh da sia ditagih naon can manepi ka ditu paran tah kulantaran kitu sing yakin ieu teh cenah teh yakin modar heula sia kalau orang ting jero kubur teh kalgori ibarat jelema nu titeulem roroesanana menta tulungna butuh ku ahli dunia teh galebet kana pang tapi kan ageng abina caket tah kitu kumayeuna ieu nama aya hatur nuhun mangga nya tak gitu tak dihajar gitu kuring gitu dihajar saya mohon ayeuna mah atos ka kuping nya demo didieukeun kadenge kana pangarasnya demo beduh mau kumaha lamun dibere hibah meureun diteraskeun itu teraskeun tah kitu mangga urang teraskeun jadi urang sadayana sing yakin palobah dia sing kuring erek nepikeun salah sahiji amalan anu nah tacata mah tadi taruh kamu minta kasih sayang kawa ahli warisna kumaha lamun teu dipasihan da teh harideng pan boro-boro geus maot atuh hirup ge hese barang berek amun aya nu menta jalema kana teh jarang iwati Abah Asep masih lain sih teu dipenta ge mere we kasih kuring mata kaluar penting malam Jumat ditelepon keur ngaji ke kokoreja bakat ku ado hayang panggil lain hayang dibere duit deui eta kudu dipenta manehna mah kasih kuring tiap panggil ge ye jangan mata kemeng ada dongeng aduh jangan kakara cing dibere penyakit ku Allah nepikeun ka kieu cenah pan abah mah komandan atuh komandan apa mah bakal dibedakeun ku Allah oge nu luar biasa gitu kan lamun waos urang di rambut kutang jigana kemadae katuran ajeuna mah kalah seurik da komandan ajeuna kitu rek dibere naon atuh amalan anu penting kanggo urang sadayana supados eta urang nawi deui kanu tadi teu acan
aya jelema anu disuhunkeun ku ahli kubur teh atuh pangyodakohankeun sanajan sahuapan ditepikeun kalau biasa ikhlas ngan lamun teu jebleh bapak cerik ilung lewe salaki ngahing nah make cerik dari ibu di kuburan teh anak aja ngan geus ngajaran ka kuburan lain ngajaran ceuing aing mah nyaho we daung anu pae oge sok nempok malah sakepeng masuk turun kan gitu kabeli imah, kabeli sawah, kabeli ayeuna balong, hektaran tanah, sangar modal mah nganggur sakitu atuh. Nganggur sakitu maot dikuburna ge sugan sahektar gitu. Mata hirup mah saur guru sim kuring moal dibejakeun Al-Maqbulah Kiai Haji Aib Saifuddin, Kang Ian hirup mah kudu koas uyah. Apa eueuh uyah? Garam atuh teh apal uyah. Panari uyah mah saperluna we. Saperluna uyah. Tara sugan ayeuna ngangeun teh blok tara. Nya. Sensitif geuningan kana uyah mah loba teuing mani pangset mani teh cenah. Saha cenah nu masak teh api ka sia mah yang dikawinkeun deui. Dan saperluna. Jadi dina kehidupan perlu mulu sapriyogina we. Itu ngan sapriyogina lamun eta diperyogikeun ngaos hadir kana ngaosna diperyogikeun salat kada peruk salatna diperyogikeun maca Quran baca Quranna gitu da seuseurna mah jarang peryogi atuh ta abdi teh ayeuna teh hoyong ngadugikeun teh ayul amal ahabu ilallah naon atuh nu dicintai ku Allah teh naon sebahagian amal anu dicintai ku Allah ayul amal ahabu ilallah teu aya deui aduam hadir dina pangaosan minggonan rutin paminggonan maksudnya hadir dina pangaosan sasihan kan rutin sasihan mah aduam eta teh bahasa Arabna teh rutin teh gitu. Jadi anu aduam eta teh nurutin eta teh kalebet anu dicintai ku Allah. Mata simkuring punten di dieu alhamdulillah ningali budak morak teh. Di dieu tadi tuh mah simkuring ngampura lain. Ya ararano. Ai dina pangawasan teh ditempo teh ngangkon nu nyanghunyar we jeung ujilat tutup. Bade ditu kan itu. Cek simkuring teh nah teh di mana teh dianyar keneh tadi ditanyakan. Jadi piwarang ngaosna keneh diambil hadiran heug insyaallah. Dongkap assalamualaikum nyampak nu sila tutup. Belah ditu nu nyanghunyar kieu. Tadi kan musim kuring teh nebus buku eta mah nu halal desa ge baroga panyakit. Da kana ngaji mah lolobaan anu baroga panyakit ayo we nu nyari buntung nya nu nyari cangkeng matak teh abi jarang anu jarang-jarang mah arulin. Tok ayeuna da geus karolot ieu teh. Bisa galak rasanya. Dan juga nama lamun teu kahalangan ku sop anu kahiji menyalah munyar kieu ngarit. Lagi keun bae nya munyar ge, keun bae sila tutup oge, nu penting mah aduam. Tau nu keun bae. Ngan lamun aya batur sing tata ditikam punten sampean abdi bade kieu kitu. Merencet nu sanes mun mangga maklum masuk jadi suku. Cesa sama pengajian gitu kan. Nu penting mah aduam na rutin gitu. Jadi bahasa aduam teh eta teh nu dicintai ku Allah. Matak naon bae oge amalan cinta. Dawam. Kumaha teh na upami teh manaos saminggon teu 3 tahun. Tah eta teh dawam. Teu senengeun ku jalma kana kitu teh. Gitu, lamun dina sedekah dawam gitu, coba ke masjid rek Jumatan 10 kana kencerek sapadang-padang teuing bisi seret ka surgana
10.000 sekali 10 juta 10.000 kena kenceng nya kan masa dawang kene karena pengawasan upami teh mah aya kenceng urang teh singkir alhamdulillah Gusti nuhun geuning di dieu mah aya kenceng aku tiba mah kita disiapkeun nu 2.000-an keur parkir ye apa sok parkir le kenceng teh parkir iwal abi lamun diona ngaji lamun ditingalikeun eta kenceng tara dugi ka ajengan padahal abi geus nyayogikeun ngan abi sureuti kudu dengenan isineun panginten eta mah ajengan mau ya besok alhamdulillah ajengan lamun teu nepi teh alhamdulillah tara dugi ai urang mah lain alhamdulillah atoh urang mah lamun teu nepi teh dawakeun 10 gitu kan hiji waktu cimkuring Allahu Akbar ya Allah ya Robbana geus di jalan kudak kodok alah aja bareng Jumatan cek teh ieu teh bari ngaji Jumatan pasti Jumatnya di ditu cek teh kitu nya syukur-syukur ge nu monang teh cek teh mere heula duit di heula beda tah teh kana onangan anger we mere duitnya teh istirahat pandeuri kan untung pengajianna jam 8 model we kieu selesai jam 10 pangga 11 nya cek abi teh kahayang teh tuh geus beres manggung teh sok bere duit da urang teh rek mere ka anak kas nu mere tah harita kajadian kesel cek teh coba teh ka bawah loket ya bawa duit ai pas Jumaah datang pan kenceng datang ka ajengan udah dina Jumaah mah usah sa nuki gitu datang we kenceng teh Gusti ya Allah ya Robbana cek teh hideung teh lamunna cek teh nya imun teu kabawa duit rek kumaha ieu teh barang berekna gitu perem-perem bari perem dikieurkeun digorolongkeun geus apa kenceng teh itu duduk tah bisa ada deket ka cara meletet cek dalan nah geuning kitu aja materi ge dicaritakeun cek ka bawah nu meunang can mere duit jigana mangke meureun tos nohoti bang beres alhamdulillah ya Gusti ya Allah ya Robbana keur boga duit alhamdulillah jadi kita dawang jadi amalan anu dicintai ku Allah sakali deui da rutin naon deui atuh urang teh rek didawangkeun teh naon ece kahobian jeung kasukaan ece geus bubuh ning ai salat 5 waktu mah geus jelas eta mah salat 5 waktu mah parantos ieu teh jelas dina Al-Qur'anna inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta kan salat mah di waktu-waktu nah atuh make salat teh nganu 5 waktu eta teh geus katajrib geus kaudinga alima wujudad dofi nu kahiji saur Syekh Ibnu Athaillah apal kuring teh Gusti Allah teh geus nyaho kana kelemahan jalma madak salat diturunkeun tina 5 waktu teh jadi 50 waktu jadi 5 diturunkeun apaleun Gusti Allah teh cacak 5 waktu ge kalawas ku sim kuring sareng ku sadayana kana salat mah haram lain bohong karena urusan sholat mah lain sulap di jerawan oge anger adan anger dari kenceng kaceng omong palebah kakabok nama deui madak 5 waktu naon pangna 5 waktu dalantaran alima wujudad do'fi apa Gusti Allah karena kelemahanana nu matak syukur ka Allah dibuktikan cek Nabi Ibrahim teh kapan ge cenah ya Rasul borok Muhammad kena boro-boro ayeuna 55 waktu ieu teh 5 waktu geus moal kuateun da nyata loba anu naon balapa mim ba'dihim qalqun aqaus shalah jadi berek qiraatnya eta teh dina Al-Qur'an cek Allah
beki dia kaseseueuranana jelema eta kana salat kumaha karancana ari sim kuring jeung sadayana rumasa henteu Masa naon urang teh rumasa ku Allah hirup dihirupan gerak digerakeun nepikeun ka usaha oge jeung tukang dagang alhamdulillah tapi pek paku ranting unggal poe Allah mere rezeki ka eta jelema nah dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala hararese kita salat era teu ku Allah dan kudu era padahal cek Allah lamun teu mau urang bisa ngadawamkeun hiji amalan seperti salat 5 waktu dijamin rezeki tong dipikiran rezeki mah urusan Allah lain urusan jelema kade insyaallah mah teu ditanguruskeun rezeki ka urang teh ditanguruskeun ibadah we pengabdian ka saha keun we rezeki mah diatur ku Allah itu anu kadua Allah apal kana kebutuhan urang anu sakitu reana mata pertanyaanana loba mana panitah Allah jeung pangabutuh urang siapu kesim kuring oge sarua pangabutuh ti mimiti hayang nikah nepikeun ka prukna nikah tur boga budak mendingan ku hiji dua ieu mah salikur pangabutuh teh numpuk opat siki bae sim kuring Gusti budak geus badak ieu teh aya calonna tapi duitna Gusti can aya abi nyuhun ka Gusti duit da teu make duit manikah teh geuningan hararese dipasihan ku Allah rezekina kok kayaknya ajengan tah rezekina ti kami cek Allah teh nah geuningan ajengan bisa kitu anger we kudu apel ka Allahna daek atuh kulubuna la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ya kafi ya goni ya fatah ya rojak ya karim ya hadi ya tuli ya mujib kade sholawat tunggu dan isin ku kangjeng Nabi dan segala rupa ke wasilah Nabi tungtungan ku sholawat anu mana pek teuing sholawat ngan sim kuring mah boga khusus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yubarik li biha fil mal wa yastaqimu bihal hal wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim 11 wangsulan mah tos babacaan tos dawam doa eta teh kumaha Gusti Allah mihak henteu ka urang entong boga pangarep-ngarep kitu sok rada nyeri hate lamun urang boga kahayang tuluy diarep-arep wae leuheung kahayang disesuaikeun jeung kahoyong Allah narajang dikerjakeun ku Allah teu disesuaikeun jeung kahayang urang nyeri hate kumaha tuh lempengkeun we buka we surat At-Takwir wa ma tasyauna illa an yasha Allah ayat eta ngadawukeun kehendak manusia secepat apapun, setinggi apapun, sekuat apapun moal bisa terlaksana lamun teu acan dikerjakeun ku Allah. Ieu. Dewe urang mah tong asaan sareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ya kafi ya ghani ya fatah ya razak ya karim ya hadi ya tuli ya mujib Salawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan yubarik li biha fil mal wa yastaqimu bihal hal wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Aidi pun guru mah kabur teh 40 wangsulan mah dina waktos ayeuna rineh mah tahajud kan rineh we pokok pe kayaknya 40 itu tatapan mah bisi capek komo diudag-udagu 11 be atuh dawamkeun cim kuring rek mudah amalan anu didawamkeun nu dicintai ku Allah kitu. Nah, cenah rada aneh eta mah sholawat teh. Aneh, ngomong da ieu mah duka tahu sabaraha sim kuring teh dipasian ku kersana al mukarram al maqbulah Kiai Haji yang Purki Sukawangi.
sareng mama kuda kita sakapas yang kurdi terang tuh tusuk awangi warisanana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yubarik biha bil mal wa yastaqimu bihal hal. Eta teh dua anu disuhunkeun dina sholawat eta ka Gusti Allah ngalangkungan bagi Rasul. Hiji barokahkeun rezekina, anu kadua barokahkeun tingkah laku urang bihal hal. Kan kade dina imlana biha ngangge alif terus al hal jadi bihal hal. Bihal hal hal alif uyan deui mangga iya sok aya videona jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ta eta sarapan sholatan yubarik li biha ilman wa yastaqimu bihal hal wa yastaqimu bihal hal wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. 40 momen tahajud mah geuna kumaha langkung yeuh da teu di pun guru ge dikeun pek wae lah sakumaha hoyongna we saikhlasna mangga. Keur naon eta teh? Keur naon? Jadi eta teh keur urang sarerna supados hirup di alam dunia dirizikian ku Allah da teu dipenta oge ceuk tadi tetep Allah mangarit yang anu hese teh barokah. Lain kulobana lain ku saeutikna ai barokah mah panjundun khofiyun min zunudillah. Al barakatu ya jundun khofiyun min zunudillah. Barokah mah lamun hoyong terang eutreukna hiji dina hate dieuntreukkeun ku Allah. Lain dina harta loba, lain dina banda loba, lain dina banda sajik, dina kehidupan oge eta teh bisa lamun dibisakeun ku Allah. Jadi eta teh jundun khafiyun min junudillah. Jadi tentara nu teu katingali ku urang. Nu madak sanajan punten ieu mah bisi ngalaman da sing kuring geus ngalaman. Lamun angkat-angkatan ditingali dina dompet teh pasti loba reka Bandung itu da mah cukup 100.000 mah. Toong kana bensin asa pinuh bensin mah ieu. Tah, ini bae ka Bandung Gusti abdi ngan kur nyuhunkeun disalametkeun dugikeun ka tujuan. Da jongjong we 100.000 teu. Namun di barokahan mah kitu ku Allah di bumi oge sanajan eujeun ayeuna tumis peda dahar teh ngeunah bae. Tah, loba ieu mah nu ngajungna tumis peda mah da katingali lain jiga naon. Nikmat. Ayeuna ngaran makan relatif nu karaos ku simkuring oge. Tah ayeuna upami teh mah pangarsa Bapak Abah Asyef tadi ngalakonkeun. Abah teh nepi ka cilaka kieu teh sareanta mah kadahar daging, mata Abah ceuk teh ulang kadahar daging deui atuh. Itu nih. Nya lumayan eta teh atuh. Kadahar daging teh sering-sering teuing mah nya. Mata punten sanes sae. Tah kitu para hadirin sadayana anu sami rawuh hadirin ieu tempat kuncina anu namanya teh wa ma tazauna illa ayasa logatan ku sarerea muatiasa kehendak sadayana terwujud ka hoyong sadayana terbukti lamun teu dikersake iring we kadinya sadayana gitu. Ari kahoyong urang kapanan sadayana punten garadu kahoyong hajat urang sadayana seueur pisan saeutik salat mah 5 waktu 24 jam teh sadinten sawengi teh nganukur 5 waktu tapi hajat urang gerape sautak saeutik hayang geus hayang teh dibuktikeun kalau hayang deui eta geus dibere teh hayang deui aya leureuh iraha cicingna ka hayang cek Allah apa kuring oge loba kahaya. Nu mawi dina Al-Qur'an yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah rek mere nentukeun Allah ku rahmat Allah ka jalma anu
anu dikerjakeun ku Allah ditungtungna wallahu dzul fadli mata manusia lupa pisan ka hoyongna Allah ngalobakeun padol mata dirumah tong ningali mobil gitu cari deh tong ningali mobil, tong ningali balong, tong ningali tawah, tong ningali gedong, tong ningali balong loba laukna, tong ningali loba rizkina, tong ningali apa? Lieur ka urang. Jiga moal kagehan. Jiga moal kapagehan. Tapi anu peryogi ku sim kuring didugikeun, sim kuring geus ngaragakeun lalajo makana padol Allah. Sabab padol Allah luas dikawit kapungkur dugikeun ka ayeuna karaos ku sadayana ku padol Allah dirapek. Nah, ari abdi kieu kene lahir tahun sekian ai injuk geus boga mobil. Kan padol Allah. Nya terang teu padol Allah. Tah, lamun sadayana dina kehidupan parantos moncorong panon atina kana padol Allah, maka yakin sareng ge moalan. Anu kadua, urang kedah gaduh emotan. Nah, ku seueur teh eta ge aya ridho Allah teh. Kumaha lamun seueur teh aya ridho Allah? Ah, mending kene loba we aya ridho Allah. Gitu. Da urang mah nu diudag-udag teh hayang ridho. Tah gitu. Tah gitu. Lamun urang ayeuna parantos di dinya, cinetna di dinya, kalina di dinya, majelisna di dinya, makomna di dinya, geus tong dirobah eta nu jadi kakayaan manusia anu iman ka Allah bakal ngarasa tenang, bakal ngarasa jongjon tumani. Nah, tumpak nini oke ngeun? Ya emot ke pangarasa buntan gitu-gitu teh hampura ieu teh beda manoloh we kudu pangarasa aja lain pura rasa aya pangsinan BRI longap pasin kuring tah pangarasa cenah abdi teh cenah ieu geus duda lila maot nage pun bojo teh geus lila ayeuna hayang boga deui bojo ceuk anjeunna teh terus awayana cenah aku pangarasa pangnyerenkeun aki-aki mungkin ka daerah tara itu diserengkeun mesin kuring teh atuh ai naibna teh urang leuwih sari deui ya Allah di Bojong Ngamir urang leuwih sari aya mesin kuring diserengkeun ieu punten ka dieu jauh jujuk agang di teang di Singaparna ka di tengah nu mawa sakinah we jeung kesanajan aki-aki ge ngeunah lami pangaresa duka sabaraha sasi duka 5 duka 6 antunkeun we eta sakinah. Naon sakinah teh kan? Lah? Sanajan aki-aki ge nya ngeunah nya nenek. Oh jeung nenek ieu teh da kudu motowa aki-aki mah jeung ini kudu nanyana ka saha? Nini. Yo, ka nini. Ngeunah aki-aki teh. Tah gitu. Jadi hirupna teu bisa kaprediksi ku urang. Loba-na sok kalakah riweuh. Eueuh-eueuhna sok kalakah lieur. Atuh naha riweuh jeung lieur teh dikarukun wae. Ari sarerea kapan loba hayang. Mun teh lieur kitu ri, saeutik ulah hayang. Jadi kumaha ieu teh? Tah kunci nama kakayaan ku urang pe. Nu neme kakayaan nanti kan ku saeutik. Nu mana nu neme teh? Nu neme moal bisa arajeun boga kahayang anu lamun eta kahayang teu disertai ku Allah tos dicik sakade jepuk pek boga kahayang mah kari sodorkeun ka Allah cek abdi teh Gusti abdi teh gaduh ka hoyong kitu ngan lamun ku Allah teh dikerjakeun ngawiat ilmuwan dari kurang nya paingan cek ajengan lamun teh mah ka hoyong teh dikerjakeun ku Allah ternyata dugi kaina ge moal dugi jeung moal aya nikmat paling deui ka Allah geun we Gusti lain bagianana pernah menyebutkan lain bagianana mah
sagala rupa kajadian anu ku urang katingali karasa lamun ayeuna ilaihi turjaun balik ka Allah selesai. Nah gitu kan. Nah geuning jiga kitu ya abdi teh sabaraha puluh tahun ti 80 hiji ngepuluh nu kieu ayeuna geus 2024 majeng 2025 geus ijuan nya ayeuna dilatih deui ku Allah teu kan keun bae dicaritakeun bun bojo sabulan teu bisa leumpang. Tah ibadi bahkan mandi maman saha eta teh salakina nu kieu nanti hayang boga deui lain teu aya ulah sok kitu ai pamajikan keur geuring ieu mah sok kalah kahariweuh di imah ladenan pamajikan teh gitu. Nah geuningan teu nah da simpuri ge pok amo mama anu geulis bageur ieu salaki mama anu tukang ngecebrak anu tukang nyarita gering aya waktuna itu kan sehat aya waktuna nu boga waktu mere waktu acan nepi mah kana waktuna moal aja mata ubar ti abah mah abah deui wae ubar ti bapak mah sing sabar. Jadi kecelakaan teh sabulan leuwih perhitungan teh lain kitu cenah bapak abdi teh nu jadi ceurik teh karunya ka bapak manya cenah abdi geuring teu bisa ngaladenan ka bapak urusan biologi tong mikiran kanyut ceuk kitu riweuh ieu mah mamang sok mikiran kanyut teu kanyut mah kanyut anu bapak nepi mamajikan ajengan keur geuring nepi kadinya. Nah, sieun ku bandur atuh itu kumaha la ilaha illallah abdi teh sadar henteu bapak mah boro-boro emut kanu kararitu anu emut ayeuna teh dijalankeun ku Allah pikir jeung rasa jeung situasi teh di dinya nya Gusti Allah mah kawan nu mawi kuwi deui we keun bae da ceuk teh Allah mah wallahu dzul fadli luas anugerahna padolna oge kumaha bae cara oge karena itu jadi lanohong buru-dulu we geurah nu ngararayan dugi ke ala bringa-bringa da cakarang atuh pangrasa cenah jempling-jempling sugan teu cenah teh ke kieu kitu kan ku jeung bodoh teh tah mulai seri sehat ceking teh gitu tarajol wargina ti mana ti Jakarta dara lengkap yang jerikan pun bojo cenah da itu mah cenah boga salakina bageun cenah kitu asa karena dibagi-bagi cik ayeuna lamun salaki ku pamajikan dibagi-bagi mere duit moal dangareunah dibagi palingan salaki urang tara mere duit da tara nyebut bageun ka salaki tapi alhamdulillah tak geuning mama sanajan bari cicing oge dilalajohan ku pribados anugerah wallahu dzul fadli itu anugerah Allah sumping ti Allah tah geuningan entong riweuh hayang apot aya nu nganteuran kitu atuh malah manepikeun ka loba nu bararuluk da teu dibikeunan ajengan anak Korea pan aya ajengan mah kudu naon nah kudu korek segala bunga itu ini ganti mana dakwah ajaran dina surat naon dewa Muhammad terbuka pamingkum bahasana sebahagia jelema mayya baqalu wa mayya baqalu anafsihi jelema korek lain keur batur tapi korek keur diri matak lamun jelema hayang beunghar sabarna mah ulah korek kudu bageur nu korek mah lain kalaka tambah beunghar kalapa modal mana dina surat Muhammad buka upami selafat ayatna hilap di terakhir be surat Muhammad buka aya pamingkum mayya baqalu ya Allah ya Rabbana geus anu kadua anu kahiji teh tadi teh naon hiji sing dawam eta dawam anu kadua sing tiasa lalajo kana anugerah padol Allah lempeng di dinya mah insya Allah masih gerak anur oge
Jon we moal mikiran ayeuna nu nganteuran. Tuh kan buru-buru datang nu nganteuran teh lapar kitu. Nya teu dajin kuring mah jeung sadayana lamun sapagodosa ideologi mah kedah ieu atuh pala hadirin sadaya. Lamun urang ngaji sok minta buruh ka Allah, salat sok minta buruh ka Allah, gitu kan? Padahal eta teh lain keur Allah, ngaji lain keur Allah, salat lain keur Allah, salat keur urang, ngaji keur urang, maca Quran ge keur urang. Nah, atuh ai amalan keur urang make jeung minta buruh ka saha? Kan keur urang eta mah. Ulah ayeuna kieu, ulah kieu. Ari urusan parentahan Allah anu keur urang dipenta ku urang ka Allah, era. Era. Lamun keur urang mah ulah dipenta, era da keur urang. Itu cek nu nitahna teh salat keur saha? Ngaji keur saha? Baca Quran nyieun kahadean keur saha? Gitu. Tong dipinta era salah teh. Cek nu nitahna kitu. Kumaha mun urang ka pangarsa kanu sane akang ka dieu sakedap. Punten abdi bade miwarang pangnembokeun. Nah, itu apa? Pangnembokeun, pangieunkeun iman. Dartah nyieun iman. Eta anu dititah, anu nemok, anu nyieun iman. Sok minta buruh tara kasaha kanu nitahna atuh cek abdi teh wajar anu nemok minta ayeuna buruh kanu nitahna wajar lantaran naon anu nitah kanu dititah eta barang anu gede gawean kudu dititah ku urang lain keur nu nitah lain keur tukang cebok da keur urang geus beres imah beda jeung nu tadi teh. Nah, jika lieur itu ngajawab nangis benten tuh balik deui tah kieu aing ngaji jeung kuring masuk lieur sakapeung balik deui Allah nitah salat keur saha saha nu nitahna urang minta buruh ka Gusti era henteu naha make era lantaran salat lain keur saha hapurekeun mang pangnemokeun Ekjen iman, tah anu dititah si iman, bunten ibu buruhna, aya nu kitu. Nah, wios henteu? Wios, nah, lantaran anu dititah, punten nyieun imah ieu lain keur anu dititah. Keur nu nitah, pan nyieun imah mah nitah unggul urang mah imahna ge keur urang. Kahartos ayeuna mah kahartos. Tah, geus kahati mah kitu. Atuh tukang temok teh minta buruh hampura 160 dia dipur berewe kali we sabaraha hari genep hari Sabtu Ahad Senin Selasa Rebo Kamis 160 kali genep dipur entah berieu wajar dalantaran eta imah anu dijieun ku tukang temok teh lain keur manehanana keur urang eta mah tok ibu lah masih nepikeun ka puluhan we kaharti ngana teh kaharti belum katanya desin kuring mah hampura mun ngaji mun nyieun hade tara hayang barang penta ka Allah teh kan bae da oge apa le teu dipenta deui mun sok cerewet bisa Gusti da teh hayang kapal Gusti abdi teh hayang anu salat tiga kitu oge nya timimiti nepikeun ka akhir paling ge sakedeung inget teh Allahu Akbar ka ditu nama duh deui ai minta buruh geus lieur humpul diajar atuh dugi kadinya ari pangarsa kitu abi mah keur didiknya ayeuna ku abah ditelepon di orang kali abi mah teu mikiran amplop abi mah naon dipikiran lieur ngaji mah ngaji we kumaha pangarsa abah rek merek buat aja rek merek moal oge nu penting mah wa yastabdil kauman jeung Allah dina Al-Qur'an bisi aya jelema anu nitah ka ajengan hek teu mere buruh keur ajengan sing yakin kauman gairakum kaum nu sejen bakal gantian
Nah, widoakeun we cing mere. Iya mangan mekalan simkuring. Jadi lamun dititah ngaji ulah sok nempo we kana. Cek abdi ge tadi da bahasa papageun tuh. Panggil ge mere wae jeung abdi teh mata. Aduh, dibuburabakeun maos heula cek abdi. Heueuh cenah. Sok tulikeun. Pas dicingali WA teh. Tuh, diguguru tuh abdi teh tadi teh can dahar acan ieu teh. Oh, baik kepala kawe. Nanti jiga nu hayang dibere dah. Tapi aku ya tuh. Belajar ayeuna ibu lamun dipiwara ngarameh nya. Aja ngaramet jeung ngaramet. Gusti abdi teh ieu teh hakikatna mah ku Gusti ngaramet teh dicinta. Ngan piwarangan eta hiji jalmi cing lempeng. Ngan anu nitah ngaramet sing surti. Da ieu mah ngaramet teh si sawah teh lain keur anu dititah keur nu nitah. Matak sok ece da ieu buruhna 50.000 da ngaramet dapat ti itu nepi ka lohor teh 50.000 diambil mah. Itu ge lamun ngaramet jukut hideung. 50.000 simkuring boga besan tah sakinah budak. Lain ieu teh bapak jeung teh ditingali ku abdi panggalian ieu sumur mending ngadungkuk ieu jeung daya beureun dua koleun mah. Terus ngarasa kumaha eka hoyong abdi mah ala heula geusigna da ieu gunung aya geusikan mangkani teh jeung ayeuna mah rada ece meuli geusik teh ka ditu da bejana erek ditutup. Pertambangan geusik teh nu dikalunggung teh. Abdi teh cek yang bisi butuh keur ngabangun ke nomora cek abdi teh kitu dieureun kabesan teh. Abdi mah kieu we cek teh erek ayeuna ngabedugkeun. Sabaraha ngabedug di lohor dihitung nepi ka lohor 50 lamun ayeuna ti lohor nepikeun ka sore 50 jadi 100 ngabedug duka di dieu mah duka 25 keneh ditambah. Bener? Terus naik terus naik. Sing ngalaran ti atuh da nanti zaman hese atuh langsung sieun ka abdi we ieu mah. Sing naik. Jadi 100 di 4 hari sok kalikeun dibayar ku abdi. Itu entong masing jeung besan jeung sataos. Jadi belajarna kieu. Hiji urang tanamkan anu neme Gusti ya Allah ya Rabbana. Da abdi hirup dihirupkeun. Bener kitu? Abdi gerak digerakkeun. Ari abdi ayeuna dugikeun ka ku Allah dikeresakeun ieu teh rek naon atuh? Rek ngabdikeun ka Allah. Sok ditambahkeun bae da eta mah kapan hak naon? Hak bapada jalmi anu tukang ngaramet atugatna teh naon? Ngaramet aya nu nitahna matak anu nitah jeung nu dititah teh kelasna berbeda nu beungal jeung nu pakir biasana mah ieu mah jalmi teh gaduh pantes atuh dititah ngaramet oge dalantaran ayeuna geus biasa ngaramet dar we ngan kudu lempeng nu ngaramet kudu lempeng nu nitah ge kudu lempeng ngan cek anu nitah kudu kailmuan ieu Gusti abdi teh wantun nitah ieu teh ka makhluk Gusti abdi era da abdi boga rezekina ece ka dieu bager ka dieu sok tah ku abdi punten dipayunkeun malah mun alus jeung ilmu tasawuf can kesangna garing mah burukna kudu geus nepi kana leungeunna. Naon sababna bisi kajadian anu atos ieu urusan masalah teu apa da hade teh nu didamel datang ka imah nu didamel kan sok dipur mah tara dibeda dahar kan ai datang ka imah kalakah ka dapur mukakeun turup sangu aya ge sangu unggul eueuhna naon pamajikan capal ai sugan teh ucing nu kakarata ai sing goreng teh salaki ceuk pamajikanana na ari bapak kalakah dahar di dieu kapan tadi teh aya anu nitah atuh bapak teh da ulah dugi ka kitu lamun dugi ka kitu kumaha eta teh cekcok teu kaasup kana suluhun pemberesan dina rumah tangga gitu. Kumaha atuh kedahna tah lamun hoyong beberes mah mama hampura da abdi teh hiji ieu teh di bisi abdi uih teu acan tuang wayahna pangnyiekeun tuang tah matak pala tah inu bahasana dina Quran ulah sok ngarendahkeun lamun watat watutmu kitu hilap deui pokona mah mun ngajak hiji jelema ila silmi kana pemberesan dina tafsirna ai asilhu karena pemberesan ulah ngarasahina da beberes mah
ngareunah nikmat pek dina rumah tangga beberes nikmat gitu. Ieu teh kapal hadirin sadayana dasim kuring teh kahiji panginten tadi teh sok dawamkeun wae eta amalan anu didawamkeun bakal kenging kacintaan ti Gusti Allah. Anu kadua dina hirup urang kedah ningali kana padol Allah, tong ningali kana breh licik ieu jelema breh licik tong ditingali eta siapa beribu eta teh nu karaos kucing kuring atos we ayeuna mah ningali padol Allah. Da eta oge jelema anu loba duitna loba rezekina di waktu deui ku Allah, boro-boro batur sim kuring ge di waktu ka dieu. Atuh dina mangalanglang dakwah kieu sim kuringnya di waktu kan keur waktuna Allah mah mangkani ngerek asup ngasupkeun budak ka sakola nu nitah ngaji tah jangan teh berarti eta teh kadinya teh pikiran gitu kan kadinya ai palebah Allah mah di waktu ayeuna mah di waktu ku Allah ajengan teh teu payu di waktu bean waktu tapi hiji waktu kumaha urang ya bunaya inna intakum ismul habatin min khardalin fatakum fi syahratin aw fi sama aw fil adiyati bil jaminalu halat bil khabir halatan lidzat hinu min dari lam yakun saya maduro ya bunayya panggil pamirsa jangan we kadi ieu jumata geuningan di garo saya Abah Hasyim ditah ngaji kadinya deui wae geus maca kieu syariat tanpa hakikat teh riweuh ibadah salat syariat lamun tanpa hakikat ayo we ngomongkeun batur nyarekan batur cek abdi ge kamari ngajaran ka jeung budak kadina ayeuna mah urang Jumatan teh ngajaran di Baitur Rahman balik teh eueuh senal teh deuh aing mah cek kieu di Baitur Rahman senal eueuh atuh nyeker balik ka imah teh kan cek abdi teh jeung cek kana asa teu pantesnya salat lamun teh mah kaleunyitan kan tos salat naon sababna da salatna syariat unggul teh dibarengan ku hakikat kan hakikat mah keur ngaberesihan sok mangga matak lamun ibadah teh kaberesihan hate ayeuna kaberesihan hate gitu kan lamun urang ieu kaberesihan hate gitu kan henteu ayeuna syariat sok aya anu kieu akeun ge urang mah geus deukeut jeung Allah aya nu kitu nah cek abdi ge lah syariat jeung naon teh hakikat kudu barengan ayo naruh kabeh moal kuat ieu jangan lamun teh mah syariat teh hukum hakikat mah henteu moal kuat ieu jangan lamun hakikat teh hukum syariat mah henteu Korea mah jawab naon tah ayeuna mah urang geus kaberesihan hatena da sim kuring oge keur diajar di dinya kade salat mah salat beresihan hatena entong dugikeun ka boga pikiran sieun itu sieun ieu da eta kabeh masing dipikasieun lamun Allah ngerjakeun bakal nampak modifikasieun teu dipikasieun lamun Allah ngerjakeun bakal nampak anu teu dipikasieun ngan ayeuna mah nu pusim kuring di punten didugi teh diajar ka anaka tarohu ba'iram takun tarohu ba'inahu yaroka dua eta teh nganukur jimatna teh dina keur diuk dina keur berdiri dina keur di mana bae maka urang sing tiasa ningali ka Allah da aya da damelanana da moal teh kateu moal burung teh katingali Allah teh lamun ayeuna katingali da damelanana ayeuna model comro buatan ayeuna mah ijo atana buatan cemaya ieu comro buatan cemaya kapan dituang teh nu kabayang teh cemaya kan gitu cicing dina dadamelan Allah hirup dina dadamelan Allah atuh hirup lagi hate jeung dihirup bakal mun kana ngahirup tenang geus gitu itu tenang geus gitu saeta anu disueun minggu dua hiji ka anak karo teu tiasa abdi mah da margi orang mubtadiin lamun teu tiasa wios tong dipaksakeun
naon aku kaanna kasarahu pailam dakun ta painahu ya panalor mah tetep ningali piraku urang teu gaduh perasaan ditinggali ku saha pan urang ge makhluk saha gitu be ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya Oh al-habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika Ya Allah ya Rabbana kuring sareng sadayana jamaah nada sihapunten kalepatan sareng kakirangan margi sadayana oge hakikat nama disentuhkeun ku Allah mudah-mudahan si kuring sareng sadayana panjang yusna sareng batina alaihi sareng batina dimudahkeun rezetina ditamikeun tina sagala dosa kasulitanana dikawaya ku si kuring sareng sadayana muli ka jati bulan asal dalam keadaan husnul khatimah kakirangan kalampungan hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu maafi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.